Pertosa naon Bahtar mah meni totongengan Bante Banyuwan ente. Aya anu tiasa dibantosku singkuring tadi teh iya bapak bade ajengkan proposal bapak proposal naon man proposal iya bapak di organisasi abdi teh naon anu dibutuhkan ku amang jeung babaturan eta we pengen aya nuju usum corona aja mah artos sereng sembako pak nah teu bisa usah sejen selain ngajukan proposal nyata rada sesah bapak geuning ayeuna teh ruah kuring ge susah geus lah kemotong barang penta nyewa proposal di terus nuwuh pegawaian we pak tulungan we atuh sarua kuring ge tulunganeun keripuh ya